Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, aya dongeng regepkeun nya. Kacaritakeun yen aya hiji budak rek ka sakola tatap muka. Bakating ku atohna rusuh cul ngajleng we kana motor bapana teh. Ngeng 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 ngeng. Tos siap jang? Nya Pak, hayu urang berangkat Gara-gara Pak. Rusuh ya. Col si bapana teh berangkat we ka sakolana bakating ku rusuh. Col si budakna teh ngageuy ka si bapana teh. Pak, aduh Pak, ieu kunaon poek ieu Pak, poek gelap Pak, teu katingali nanaon. Aduh Bapak, ieu kunaon abi rek ka sakola tapi poek ieu teu katingali dunya acan. Ya Allah. Aduh sigana abi loba salah ka baturan sakola sok ngaheureuyan sok ngalelewe. Ampun ya Allah abi tobat. Aduh abi alim buta poek ieu ya Allah. Mung buta. Teu lila motorna nepi ka sakola. Si bapa nyarios. Maneh mari make helm ge tibalik. Nuhun atuh Pak. Assalamualaikum. Tah kitu dongengna carita budak riweuh teh. Ayeuna kana materi struktur dongeng Sunda. Anu kahiji nyaeta jejer atawa tema, nyaeta ide atawa gagasan pikiran anu ngajiwaan carita. Contona sasakala gunung teguan parahu temana moral. Teras kadua latar atau setting, nyaeta patempatan atau waktu atau situasi luangsungna carita. Aya deui nyaeta palaku atau tokoh. Palaku nyaeta naon-naon bisa jalma, sasatoan, tutuhan atawa siluman anu ngalakonan tur dilalakonan dina carita. Teras galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur atawa berurutan nepi ka beres. Anu pamungkas nyaeta amanat atawa pesan, nyaeta rupaning hal atawa perkara nu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana patali jeung tema. Anu salajengna nyaeta papasingan dongeng Sunda atawa pemisahan dongeng Sunda. Dina sejumlah dongeng anu sumebar di masyarakat dipasing-pasing sabaraha bagean. Tah, ieu aya sabaraha bagean. Aya fabel. Fabel teh dongeng sasatoan anu eusina nyaritakeun sasatoan bukan nama paripolahna. Contoh gajah jeung sireum. Teras aya parabel. Ari parabel mah dongeng jalma biasa anu nyaritakeun jalma biasa anu sakapeung sok mahiwal atawa pikaseurieun. Contohna si Kabayan. Lajeng aya legenda atawa dongeng sasakala anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang atau sasatoan. Contohna sasakala tangkuban parahu. Teras aya sage atawa dongeng baban anu eusina nyaritakeun hiji kajadian anu aya patalina jeung sejarah caritana, misalna Prabu Siliwangi. Teras aya dongeng mite atawa kepercayaan, nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa perkara goib atawa lalembut. Contohna Nyi Roro Kidul nya warga Sukabumi pasti terang. Panutup dongeng Sunda teh asalna sumebar secara lisan, tersebar secara lisan. Ngan ayeuna mah tos aya buku-buku dongeng. Tuh aya dongeng-dongeng sasakala karya Ki Umbara jeung nu sanesna. Kitu nya alhamdulillah materi dinten ayeuna parantos lengse mugia aya manfaatna. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.